Maneh lamun jadi mitoha urang mapagahan urang kumaha? Kieu nyonya. So. Jadi mitoha kan? Tah mitoha. Jang Dedi. Apa ieu mah ukur? Keur jadi cicing heula sia teh. Teu nanaon. Nya, nganana ge mitoha ka minantuweunang. Nya pan kitu maksudnya ieu pan euker-euker Mapagahan ka urang. heuh caritana keur jadi Supaya jadi salakina nu kumaha. tah kitu. Sok. Jang Dedi. Sumuhun apa? Sanajan anjeun jadi gubernur, Sumuhun. ayeuna mah da hampura. Di ditu teh, di pusat jadi gubernur, tapi wayahna di imah ieu anjeun teh minantu Abah. Oh sumuhun. Semangga. Yaktos diestukeun pisan Abah ditampi ku asta kali kiwa kalawan tengen disuhun dinu embun-embunan. Anjir, aing ngomong siga dalang Gitu. Pokona nitip isi Neng ulah nepi ka dinyeri. Oh, moal dinyeri mah. Ulah dinyeri, pokona mun nganyeri sia jeung aing. Pan ieu mah